Assalamualaikum. Waalaikumsalam makan dus. Nyantai. Nah, biasa sih nyantai. Bade naroskeun. Mohon, Hari promo ieu dicukur kanggo rangda masih keneh aya. Oh, masih. Masih? Malah naik nuju promo abi teh Pak Kadus. Heeh. Upami rangda enggal mah. What? Wabi di Pasian Artos 50.000 malahan mah. bener. Tapi enggal kene rangdanya. Anu karek pepegatan. Tah. Rangda bengsat anya pegat. Tah, mohon. Pak Kadus boga ieu aya. Oh, aya. Aya. Siap lah Dagoan di dieu nya can susulan. Siap. Mohon diantos. Pangkas rambut Rahayu Mukti anu bogana RW Gesit keur aya promo khusus rangda komo deui anu anyar pegat dibere duit cenah 50.000. Rangda karangda aing keur ieu ye aya piduiteun ieu teh keur aya promo di Rahayu Mukti teh gratis dicukur jeung menang duit 50.000 tapi khusus rangda anyar nu anyar pegat apal teh maneh menang duit aya teh rangda anyar wah tuh kieu bae kumaha oh eta aya aing begawi ieu heeh Ajaran gua tuh. halus can aing dagoan di dieu You know, piwaran ko Pak Kadus nes. Madi paras. Oh, sok mangga ngon. Enggak kelebet. Anjir, Pak Kadus pala-pala wae euy. Yang orang datang anjir ke bawahna. Bayangin. Sok mangga cantik kan? Kenapa dengan cantik? Kenapa? Punya dulu. Tenang, gampang banget. Nih, buat kalian cantik. aing dulu sebenarnya nih Pak Kadus kemananya tukang cukur kalau aku metak ki aing sini berkaos anjing gila PW Kadus mah Kadus. itu tuh aya nu minta tanda tangan kawisan Sedang terbang engke. Sudah ngenge penting ya itu teh da masyarakat urang itu teh kan kerjaan SKTR nya si jalma teh teh gering payah tapi mah geus nadagangan di RT aya tinggal Pak RW eueuh Kemudian itu kan. ieu mah yang hade ditulikeun engke sing karunya ka masyarakat sok sok Oh, neneknya dia di kantor aja tuh ah. Ya, pesan sekedarnya. Mohon. Oh iya nya. si RW Neneng tapi gue sih anjir berhasil mana duitna bagi du anjing yo gue aing pamok kau iya coba dulu bisa sih si neneng kemana si neneng jadi jangan naik nada gede ini pasti yang dibawa ke Pak Kadus ya besok apa baik kalau manggil nada anyar tiba si neneng menghilang dia melayang dia kacau ya udah siap itu aja Pak Kadus ya halo guys, rekan-rekan Pak Kadus Motret. Ayeuna Pak Kadus keur di Pangkas Rambut Rahayu Mukti. Ieu nu gaduhna Pak RW Gesit. Promo khusus Pak RW keur rangda. Ya, komodi nu anyar. Ieu salah satuna. Tadi entos diparas, Neng. Gunaga. Dia masih seneng oke loh. Siapa awewe jadi nya Pak RW. kacau ya Kacau.